Halo, Mang. Kumaha? Oke, sore. Siap lah, oke sore kayak itu. Ya, siap. Mang, urang komunitas ini urang panjang. Ini urang juga sulap sih. Sulap. Urang diberi ilmu sulap. Aya duit teh 100. Duit 100 jangan naon. Sulap. Iya, duit 100 mah. Sulap. Ya, Bah. Jangan naon ya. Ih, pan sulap. Nambah sulap teh. So, kumaha cikan? Sugan we barisa. Tinggalikan ke bakal bisa sulapna. Kumaha teh, Pak? Tung ala katung pret, tung ala katung pret, tung ala katung pret. Sima aing sima maung. Angkat, Mang. Angkat. Heeh. Nah, ngan jadi 50 ya, Pan sulap mana nage? Nanti jadi beda ya. Isukan mah urang erek nyieun. Kieu anu tadina 20.000, jadi 100.000. Anjir, bisaan Erek ilmuna yang apal? Hayang Heeh. Engke ku aing dibejaan. Hayu, Bah. Siap. Nya. Siap, Pak. Heeh. Nuhun. Jing. Bisaan si Uwa Anjing si Uwa sulap naon eta aing rek untung teu kalah jadi teu menang naon anjing sulap naon eta mah si Uwa mah aing jadi buntung kieu mah sangat the best anjing geuna sangat ngena sekali Anda lagi ngopi? ya jelas aing lagi ngopi lah Kita seseruput boleh? ya boleh lah ngena Ini ngena sekali. ya jelas ngena ada kopi aing eta Minta aing sedikit matu. Tolonglah nyanyikan satu buah lagu buat lagu apa Manu ke pudang Uluwe kuning Sing diadang-adang Ora bisa ketemu maning Kebayang-bayang di mana nak Biasa ini ngopi heula ngopi Ngopi. Cara ngopi siap atuh Siapa tuh? Iya kopi nak kopi Kopinya Kopi Mantap ya. Enak Kan? Ya Angin Rokok tadi? Ya rokok Oh Mantap. Siapkan ya Siapkan, siap. Oh atuh siap dulu Siap kali ini. Siapkan tuh Canak we atunya. Oh, Ang canaknya. rokokna we canak atunya. Mohon. mohon Di bagernya. saya tahu Nah, itu apa lah tamang murah tadi nanya lagi nan. mana aing mah tawar gatra Hah? wow aing mah basa-basi aing mah Rokok dibawa, kopi dibawa. lain dibawa dibanjot apa itu codol Codot. Si Uwa. Mana? Wah, Aya si Wa. Punten ieu teh bade nagih hutang nu kamari teh geuning. Bapak nambah 100 ka abi nya. nya. Ya, lapan kamari teh hutang di dinya teh kurang 50 ka urang. Nah, kurang 50. Napan urang teh nginjem 150 duitnya. Sorangan teh kakara 100 ka urang teh berarti kurang kene 50. Teh Oh, kumaha gitunya. lagi teh? Heuh, pan urang teh kamari teh nginjem 150. Sorangan teh kakara mere 100. Berarti kurang 50 deui. Heeh, bener si Wa. Berarti urang nu hutang nanya. Heuh, sok adikeun guat. Teh lieuran itu nya. Heuh, kurang 50. Enggak bere gitu udah hutang. Tah, kitunya berarti pasnya. Pas. Tah, ieu CS bener heuh nya. Biasa aya lieuran itu nya. Tidak bener. Nya kala urang mikeun. Kan mana kurang 50. Pak Anis itu nanti rek ngalamar gawe Heeh. ari ka kanan si fotokopi can Ih, heueuh encan euy. Budik. Kadio. Kadio lah sagedeung. Ya. Pangmotoankeun heula ieu pangmoto kopikeun kakak. Kakak. Heeh. Engke kirimkeun ka dieu ya. Oh, atuh ada. Heuh deket imah maneh. iya nah
Tuan. Tadi tapang ikan motokan naonnya ih. Fotokopi kakak. Ih. Naonnya? Oh, inget anu nama ya. A few moments later. Nalila pisan sih kan. Yo. Tah. Sia mati tak kirim kan. Nah sia kumaha ken eta kalang motolan cek sia. Napa euling ieu? Nah maksudna naon? Sia kalang motokopi eta. Iya kok. Kang motokopikeun kakak cek aing teh. Man iya tanah aku mah iya fotona, iya kopina jadi fotokopi kakak. Kumpul sagaya ya foto ya kopi aya lanceuk urang geus aneh ya mah ieu tah. Banget sia hurung takunyu. Fotokopi kakak teh kartu keluarga lain motolan cek sia jeung kopi ini teh ya. Ayo. Iya, seburik mah. Iya kumaha ieu? Kok sia. Nah, kok tadi nita ka aing tapi aing salah kena kumaha teh. Goblok teh. Bisa itu kamu kreator sih ya? Oh, Sok orang aya artis. ningali dah. Hah? Mananya ada ya udah. Tuh, gini. Itu aya Mang Nur jeung si Ajo. Alala salalala salah. Tuh emang Yang dipoto Anda Mang. kenapa nggak jedok saja udah dong ah? Salalala salalala. Jo udah tuh Jo sia teh Jo ah. Gablok kudu lain geus eureun meureun. Assalamualaikum. Eureun mah. Abi di Bandung ya. Di Bandung. Aduh. Arek nyungkeun foto cenah aya rencangan. Dipoto, mohon. Sok, mohon siap. Apa nak? Ya, aing ieu terkenal anjing kemana-mana aing mah. Terkenal hebatnya aing mah. Terkenal tuh Jo sia na kumaha. Nyungkeun fotonya. Fotonya siap tuh, nya aing dilawan tuh. Iya tuh. Jadi ya Di foto. nya Kumaha Jo? Aing mau ngucapkeun nomor. Dan cuman teh ngecek di foto jeung aing. Geus bae itu geus ngambek Iya mah aing gitu di foto ku nyuk. Mang motokeun cungur ya mah. Kira nggak segede kak? Mak, kieu. Pak. Geus ya lah. Nuhun ya. Berangkatnya yang Batagor ya. Tadi dia suka ayah Batagor Mah? Ya, siapa? Batagor. Ah, yang Batagor. Ya. Ah, yang Gorengan. Oh, abi carana bakso ah. Tuh, singkat tinggal ya tuh. Tuh bakso tuh. Mang nyeuneu we teh ayeuna. Batagor teh aya. Kayak Mang teu dagang Batagor pan urang hayang Batagor. Kalau ka dagang bakso suka aneh-aneh wae. nu bener atuh, Kang. Ah, Kang mau aneh piraku, abi nu aneh. Penting mereka dagang bakso. Hayang bakso gitu. Ah, Kang mah aneh-aneh wae. Dona dagang gorengan atuh, urang kan keur hayang gorengan. Atuh ulah aneh-aneh teuing piraku abi keda ieu ganti profesi dagangna. Terus ngamodal abi teh, kudu ngamodal deui. Ulah aneh-aneh lah. Mang mah teu puguh dagang teh. Lain-lainnya. Orang hayang naonnya ya dagang naon. Teuing lieur ah. Lain aneh-aneh abi anu aneh. Terus we kieu ayeuna mah. Sok hiji lawan dua ge wani lah, mending pai gue. Sok nah teh. Mending manggihan Mang Jack teh. Mang Jack aya di base camp di itu. Urang heula, urang. Nuhun nya. Ieu teh randa anak hiji aing teh bogo. Iya. Iya. Naon ieu? Kalah. Ieu naon? Kalah. Ieu teh pamajikan. Nyiram bah. Kita panganterkeun ieu ka Abah. Heuh naon ieu? Korong. Bari sakalian ieu Bah ye. Terbukti ka pamajikanna nya. Abah ngucapkeun nuhun. Ieu bawa ieu teh geus nepi ka Abah. Korong teh. Nya, Sangeurana pamajikan. Yuli. Ini Korong ieu. Sok Bah. 1 2 3 sok Bah. Yuli, keur maneh nu nyiram sia teh kacira-cira teh atuh nyiram teh. Mani nyiram korong kudu dibikeun ka aing tah ieu geus ditarima korongna sia teh Yuli. Geus nuhun Bah nya. Nuhun. Atur nuhun. Atur nuhun geus aya bukti keur pamajikan. Assalamualaikum. Rupa wae si eta anjing nu nyieun budakna. Nu ripuhna aing. Korong.